Sebelum menonton video ini, mohon support channel kami dengan menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya muncul notifikasi ketika kami mengupload video baru. Terima kasih. Percuma hidup ge si bebeb nenengna dikawin batur. Cicing Hayu anta turun adek gitu. bunuh diri Istighfar adek bunuh diri hayu. ulah Hayu istighfar adek bunuh gitu. diri meni ulah Sanes ulahan neng mah saur mama piwarang emam heula. Lamun bae naon teh emam heula bisi masuk angin. ayo tuh Ayo enggak turun. Depe, reka mana? reka imah kabogoh kapel Depe, nah balik deh. bapakna kan ustad urang di tes ayat kursi ente bisa balik ke mana? Balai angkat dama, mangga. Oh, mama. Nah, we deui. Hilap, pan abdi teh nganggur. Neng. Balik ke mana? Bade kuliah. Kuliah. Hei. Nah, we deui sanes kuliah. Hilap kan buat main SMA ken. Per bade ka mana? Bade daftar jadi cover boy. Pernah balik deui. Hilap, kan aku teh udah ganti kelamin. Gaduh nomor si Pak Omen teh. Henteu, abi mah teu gaduh, si ADP asa nama gaduh teh sok salukan we. ADP. ADP. Ih, sanes kitunya kan si ADP mah kieu nya. ADP. Naon? Nya, Oh, ada di geroan ku saya tekan denge, ada ku awewe ngadenge ieu mah. Geras sare, karena ke balik gawe bagian malam lain geras sare nyawai game. Per, siapa tuh cina sare nyawai game. Gawe bagian malam, can sare. Siap. Di situ teh geras sare. Wah, itu sare babau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga pangna dongkap tadi teh pikir sari naon salira teh. Abi ka dieu teh bah aya
dicarioseun ka Abah. Mohon. Menawian Abah tiasa nulungan abi. Mangga insyaallah. Kahiji abi teh yang beungar tapi alim usaha. Anu kadua abi hoyong tuang tapi abi alim ngalasna. Menawi atuh Abah kersa pangalaskeun. Gening. Nah, jadi Abah nu ngalas. Aduh, iya mah. Mangga lajengkeun. Anu katilu abi hoyong gaduh istri. Geus istri Abah kangge abi. Hah? Lieur nu ternyata ieu mah aya bahan aing nu bunuh diri kieu cara mah. Aduh. Aduh, di baheula yang ngarepok hese. Beginian. Kumaha carana yang dibeunkeun ieu tuh. Oh, mana we? Warung. Hadi urang ngarokola. Malah urang mah geus eureun setahun kamari ge teh ku permen ayeuna mah. A few inches later.